mun urang dibere muriang sabar, cuman aya kataha sabar ditahan, tapi lamun hilim nikmat. Urang teh kuari boga kabogoh, kemudian kabogoh urang mutuskeun urang diputuskeun ku kabogoh, urang sabar jages ngaji pan urang wasobrun jamil. Sabar geus lah pokona mah geus aya gerak Allah kajen ku kumaha ge sabar, nyeri mah nyeri ngan ditahan sabar, tapi hilim mah nikmat eta hilim. Tadi bantek lamun orang cerita hilim eueuh deui iwati para wali-wali Allah jak kiai ge boga hilim teh carang. Lamun kiai bae carang boga hilim atuh komo meureunanan pamarentah mah, komo pedagang mah kiai bae nu boga hilim hese jasa.